Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Fafahamnaha Sulaimana wa kulla atayna hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim, ya Dal Jalali wal Ikram. Kamari urang kakarek nepikakeun ka kautamaan maca bismillah. Jadi kamari sing saha jalma anu maca bismillah sabalikan terus dituluykeun kana maca Fatihah sabalikan kahiji ku Gusti Allah bakal dihampura dosana, kadua kaalusanana bakal ditarima, katilu kasalahanana ku Allah bakal dihampura, kaopat ku Allah eta lisana jelma anu maca bismillah jeung alhamdulillah jeung Fatihah sabalikan teh letahna eta jalma ceuk kamari ku Gusti Allah moal diduruk dina seueur neraka. Jadi moal teurak ku seueur neraka, moal diduruk ku seueur neraka. Terus deui anu saterusna ku Allah bakal disalametkeun tina siksa kubur. Oge ku Gusti Allah bakal disalametkeun tina siksaan jaga dina poe kiamat. Saterusna waqala jeung ngadauh an-nadimu saha kinadim rahimahullah rahimahumullah amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi ari sadayana puji lillahi eta tetep kagungan Allah ala dawam halna salawasna summa sholatuhu kari-kari ari rahmat Allah ma'assalami sarta hormatna ala imamir rusuli eta moga tetep ka imam pirang-pirang rasul wal anbiya sareng pirang-pirang nabi Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ali jeung ka kulawargana Kangjeng Nabi wal abnai jeung ka pirang-pirang putrana Kangjeng Nabi. Qala al ulama ngadawuh saha al ulama'u pirang-pirang ulama rahimahumullahu ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Tustahabu disunatkeun al-bada'atu naon al-bada'atu ngamimitian bilhamdi kalawan muji ka Allah likulli musannifin pikeun sajeuna pikeun sakur-sakur anu ngarang kitab wa mudarrisin jeung anu ngajarkeun kana ilmu wa khatibin jeung anu khutbah wa khatibin jeung anu ngalamar nikah wa mutazawwijin jeung anu rek kawin wa kana jeung bukti naon as-sana'u eta ngalem as-sana'u ngalem alallahi ta'ala eta ka Allah ta'ala kahidayati seperti nuduhkeun al mustashfi'i jalma anu menta pertulungan qabla mas'alatihi dina samemeh mentakna mustashfi rojaan karena arah-arah ngarep-ngarep
ayan tafi'a kana yen ngalaf manfaat bidzalika kalawan madkur fi qada'i hajatihi dina nekanan pangabutuhna eta si mustashfi atawa eta si jelma anu menta pertolongan. Intaha ta jadi di dieu aya sababaraha perkara atawa pagawean cenah ceuk Kangjeng Nabi anu di mana eta pagawean teh ketika arek dilakukeun disunatkeun maca kalimah alhamdulillah atawa disunatkeun muji ka Allah Subhanahu wa taala. Naon-naon wae cenah kahiji ceuk tadi teh likulli musannifin kasakur-sakur anu ngarang kitab. Kahiji disunatkeun teh samemeh ngarang kitab naon muji heula ka Gusti Allah, maksud muji teh ngalem gitulah. Abi ma'da takdiman wa takriman ngamuliakeun ngagungkeun ka Gusti Allah. Sunah cenah si Kangjeng Nabi di mana rek ngarang kitab saterusna wa mudarrisin jeung anu ngajarkeun kana ilmu. Kitu nya. Makana geuninganan dina likulli musannifin dina sakur-sakur kitab naon wae oge pasti dimimitianku pertamana bismillah samemeh kana muqaddimah jeung lain sajabana dinya pasti awalanana aya kecap alhamdulillahilladzi bla 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 kaita nama naon tah eta maksudna ngalem gitu, ngalem muji ngagungkeun ngamuliakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Boh dina catetan karangan kitabna boh ieu mah dina prak-prakanana misal kitu mah samemeh ngarang kitabna gitu tah disunatkeun cenah muji heula ka Gusti Allah, ngucapkeun kalimat alhamdulillah gitulah ngalem ka Gusti Allah. Terus deui kanu ngajarkeun kana ilmu gitu, makana geuninganan mun samemeh balagan gitu tah sok muqaddimah heula tah muqaddimah eta kadang diawali ku kecap alhamdulillahilladzi kaitu naon. Nah, ini saja bana atawa misalkeun teh mah dina ceramah saberesna assalamualaikum tah geuningan sok langsung muqaddimah alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim kaitu naon saja bagi nama. Tah eta sunah cenah. Kahiji tadi sunah maca kalimat alhamdulillah teh muji ka Gusti Allah teh kahiji pikeun sakur-sakur jalma anu rek ngarang kitab, kadua anu rek ngajarkeun kana ilmu, katilu wa khotibin jeung anu khutbah. Pasti temannya anu khutbah. Terus deui sunnah cenah pikeun jalma sunnah cenah maca kalimat alhamdulillah kasaha wa khotibin ka jalma anu arek ngalamar nikah. Sunnah cenah maca heula alhamdulillah gitu muji ka Gusti Allah ngalem ka Gusti Allah. Cara mah heula teu naon nya ari daek mah kitu. Saterusna wa mutazawwijin jeung anu rek kawin. Sunah tah samemeh kawin samemeh akad pernikahan atau sok aya pan geuning khutbah nikah. Dina khutbah eta terutama nama aya pasti kalimat alhamdulillah dina muqaddimahna kecap ngalem ngamuliakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah wakana jeung bukti eta ngalem teh eta ngucap kalimat alhamdulillah teh naon cenah as-sana'u ngalem alallahi ta'ala ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ka hidayatil mustashfi qabla mas'alati roja'a. Jadi intina nama nu rek ngarang kitab
anu rek ngajarkeun kana ilmu agama, anu rek khutbah, anu rek ngalamar nikah, anu rek nikahna sekalipun tah kusabab diawali ku disunahkeun ku naon ngecap kalimat alhamdulillah heula atawa muji heula ka Gusti Allah atawa ngalam heula ka Gusti Allah. Intina nama tah rojaan ayan tafi'a bidzalika fi qada'i hajatihi, jadi hayang ngalap manfaat gitu karena perkara eta nu dilakonan teh ngalap manfaat ngalap kaberkahan supaya naon nu arek dilakonan eta teh aya dina pituluh jeung pitulung Allah Subhanahu wa taala. Eta maksudna mah teu sakutu ieu wae ya, tapi di dieu mah pan kecapna oge yustahabu disunatkeun, berarti lamun henteu oge teu jadi nanaon gitu ngan rugi gitu we kecapna. Terus deui wa jumlatun jeung ari jumlah alhamdulillahi lapad alhamdulillah khobariyatun eta jumlah khobariyah lafdon dina lafadna insyaiyatun tur jumlah insyaiyah maknan dina maknana maknaha ari maknana alhamdulillah as-sana'u eta ngalem kasaha alallahi ta'ala ka Allah subhanahu wa ta'ala bil jamil kalawan sae al ikhtiyari anu bangsa milih-milih ala jihati natepan kana jihad ta'zimi ngagungkeun wa tabjili jeung ngamulyakeun tuh. Jadi tetep maknana lapad alhamdulillah eta urang seja ngagungkeun ngamulyakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kalawan pangaleman bil jamil kalawan anu pangsae-saena gitu. Saterusna qala ngadauh al-Qurtubi saha Imam Qurtubi ala qaulihi kana ngajelaskeun dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulihi alaihi salatu wassalam alhamdulillahi ari kalimat alhamdulillah tamlaul mizan eta minuhan kana timbangan amal. Alhamdu ari makna alhamdu as-sana'u eta ngalem ala mahmudi ka anu dipuji bima kalawan sabab perkara lahu anu tetep ka mahmud kanu dipuji min sifatil kamali tegesna tina pirang-pirang sifat kasampurnaan. Paman hamidallahu ta'ala mustahdiron maknan paman hamida saha jalma anu muji ieu jalma Allahu ta'ala ka Allah ta'ala mustahdiron halna anu ngahadirkeun makna kana maknana alhamdi muji imtala'a mizanuhu maka jadi pinuh naon mizanuhu timbanganana eta si jalma minal hasanati tina pirang-pirang kahalusan wal makna jeung ari maknana laukana lamun bukti itu hasanah kahalusan ajsaman eta pirang-pirang jisim la amalat lamalaathu tangtu minuhan eta kahadean hasanah kana eta timbangan. Tah jadi cek Kangjeng Nabi alhamdulillahi tamlaul mizan. Jadi kalimat alhamdulillah teh matak minuhan kana timbangan
timangan di dieu mah lain maksudna lain timangan paranti nimbang asin di warung kade. Wah ieu mah cenah ceuk Gusti Rasul ge kalimat alhamdulillah teh matak minuhan kana timangan dar ditulis misalkan aya nu bali asin ayo tulis heula song disimpan dina wadah asina sugana cenah menggancang pinuh ngawadahanna lain maksud kadinya mizan di dieu mah timangan di dieu mah jadi timangan amal jaga di akhirat timangan amal hade amal goreng tah kecap alhamdulillah ieu teh tamlaun mizan nyaeta matak minuhan kana timangan amal hade gitu nya. Saterasna alhamdu ari makna alhamdu as-sana'u eta ngalem ala mahmudi ka anu dipuji. Tah bagus ngaran Mahmudnya bima kalawan perkara lahu minas sifatil kamal kanu dipuji tegasna tina pirang-pirang sifat anu sampurna kamal Mahmud kamal bagus tah ngaranan Mahmud ngaranan kamal Mahmud yang dipuji kamal sampurna tapi teu make mil sampurna kan sing kade da merengaran oge kudu sesuai deui dia mah misalkan teu ngaran buka budak awewe ngaran Komariah pana halus Komariah mah nya bulan gitu endah dipandang bulan ge kan endah caang Komoral 14 mah indah lah gitu. Ai kabuktianana misalkan budak tehor hideung nyarongol punten lain gitu masalahna. Jadi kadang-kadang disebutkan kudu sesuai teh pan memang harus kudu sesuai lir ibarat misalkan teh mah naon teh dina rumah tangganya salaki pamajikan manggil ayah bunda misalkan nya ari anu pagaweana ka kantor sebagai salakina mubalik penceramah atau anggota DPR naon gitu ayah bunda pantes lah ieu mah misalkeun di imah manggil ayah bunda ari pagawean ka sawah bari mamangul pacul pan meureun kurang srek gitulah tapi eta ge memang teu naon teu masalah tah termasuk dina ngaran oge gitu sabab kan kadang-kadang ari orang Sunda mah gitu orang lemur terutama di kampung abdi masih keneh tah aya aturan kieu ngangaranan budak teh si budak teh misalkan lahirnya 7 poean gitu 7 saminggu lah kadang liwat dibere ngaran misalkan Muhammad Ramdan Maulana misalkan dibere ngaranna teh. Nah kunaon ari geus dibere ngaran teh si eta budak teh kalah geringan wah dibawa ka dokter teu cager-cager disareatan ka itu ka dieu dicebor wah teu cager-cager budak teh kadang-kadang kitu ditanya-tanyakeun weh kanu apaleun wah cenah ieu mah berateun teuing ku ngaran sok aya aturan kitu ya orang Sunda mah tah tapi eta teh disebut lulucon nya meureun lulucon tapi mak lain lulucon sabab sok kadang-kadang kabuktian gitu teuing sugan kebenaran deui begitu geus diganti ngaranna kudu rada hampang meureunnan ternyata bener alhamdulillah teu geringan deui gitu kan nya eta mah meureun hakikat mah Allah gitu kan itu hari hakikat mah tetep Allah nu mere penyakit nu mere geringan ge lain ku sabab ngaran-ngaran teuing da ngaran mah ya tapi aku meureun ngangaranan budak anu goreng gitu pasti setiap kolot ireng bapak ge mere ngaran mah ka budak mah anu alus ngeun kadang-kadang kitu nya tadi lemur oge lamun aya nu istilah berat teuing ku ngaran cenah termasuk babaturan abdi oge aya tah kuana mah teh baturan layet ti kelas 1 nepi ka kelas 6 teh sabangku jeung maehna ngaranna teh aman ngan eta ngaran aman teh teuing ngaran awalna aman diganti kana arif teuing arif diganti kana aman lamun teu salah mah ngaranna teh aman
si eta budak teh sok geringan pokona mah lila cager teh cager 2 poe 3 poe misalkan gering deui cenah kitu ceuk carita indungna gering deui nya ditanya-tanyakeun weh wah ieu mah cenah ngaranna teu cocok gitu diganti weh ku Arifin nasana teh bener cager tah teu geringan deui lah gitu wah gering-gering biasa mah lah wajar ya gitu maksudna cager henteu geringan wae ngan dina masalah ngaran da tetep henteu nelah kekeh tika ayeuna teh aman teu arif nyebut teh gitu ya kadang-kadang gitu orang Sunda mah dina maksudna mere ngaran anu kudu sesuai teh gitu kan kadang-kadang gitu wah cenah ieu mah teu cocok ngaranna beurah tingku ngaran gitu kadang-kadang gitu oh jadi kadinya tina Mahmud teh ala sifatil kamal. Seterusna wal kalamu jeung ari bicara alal hamdi kana muji aidon deui katsirun eta seueur syahirun tur kamasyhur pala nubtilu bihi maka hanteu manjangkeun kaula bihi kana eta kalam kana eta muji ngabahas muji walinagkuru jeung mesti nutur kaula ba'dul ahadis kana sawarehna pirang-pirang hadis alwaridati anu datang fi fadlihi dina kautamaan muji jadi ceuk Nadim cenah dina masalah ngabahas kecap ngabahas lapad alhamdulillah mah dina ngabahas muji ka Allah mah cenah kitu kaula dina ieu kitab mah moal pati manjangkeun teuing maksudna moal loba teuing ngabahasna lah cenah kitu da geus kamasyhur geus loba anu ngabahas dina kitab-kitab sajen oge Saroki Nadim geus kamasyhur tah maka fala nutilu bihi kaula cenah moal rek manjangkeun kana ngabahas alhamdu mah kana ngabahas muji ka Allah di dieu mah dina kitab ieu mah cenah tapi saur Ki Nadim tah kaula cenah bakal eta oge naon teh nyaritakeun ngabahas sawarehna hadis anu berkaitan dina jeung kautamaanana kecap atawa kalimat atawa lafad alhamdulillah eta fanaqulu maka ngucap kaula saur Ki Nadim akhroja tos ngaluarkeun saha al hakimu imam hakim wal baihaqi jeung imam baihaqi an Jabir katampi ti Jabir radhiyallahu anhuma amin ya Allah ya rabbal alamin radhiyallahu anhu qala ngadauh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma an'amallah hanteu pati-pati maparina nikmat Allah ala abdin kahiji hamba manusia atawa jalma min nikmatin tina hiji kanikmatan faqala tuluy ngucap eta jalma anu dibere kanikmatan ku Gusti Allah teh alhamdulillah kana lafad alhamdulillah illa angin atawa kecuali ada nekanan eta si hamba syukroha kana syukur kana nikmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala fa in qolaha maka lamun ngucap eta si jalma anu dibere kanikmatan ku Gusti Allah teh asaniyata kana lafad alhamdulillah
jadda atsaniyata kana kadua kalina jadda maka nganyar-nganyar saha Allahu Allah lahu pikeun eta si hamba anu ngucap kalimat ngucapkeun alhamdulillah kusabab meunang kanikmatan teh sawaban kana ganjaran fa in qolaha maka lamun ngucap eta si hamba kana lafad alhamdulillah asalisata dina anu katilu kalina ghafarallahu lahu maka ngahampura Allah ka eta jalma dunubahu kana pirang-pirang dosana eta si jalma. Nah, jadi sahur Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'an amallahu alaihi abdin min nikmatin faqala alhamdulillah illa ada syukroha. Jadi cek Kangjeng Nabi sing saha-saha jalma anu dibere kanikmatan ku Gusti Allah terus eta jalma teh ngucap kecap alhamdulillah maka eta si jalma ku kecap alhamdulillah eta oge diganjar ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ganjaranna pikeun jalma anu bersyukur kana nikmat ti Gusti Allah. Jika umpamana teh mah urang ke di dieu jelaskeun fa in qolaha maka lamun ngucap eta si jalma kana kalimat kana lafad alhamdulillah teh asalisata asaniyata kana anu kadua kalina ta jada maka nganyar-nganyar Allah lahu ka eta si jalma sawaban kana ganjaranana wa in qalaha asalisata ghafarallahu lahu dunubahu. Jadi kieu misalkeun teh mah yeuh contohna aya nu mere duit nah makana samemeh kecap nuhun teh alusna nama kecap alhamdulillah heula aya nu masihan artos misalkan alhamdulillah hatur nuhun gitu tah ngucapkan kecap kalimat alhamdulillah eta sarua jeung urang geus syukur cenah ka Gusti Allah ku kecap kalimat alhamdulillah eta teh anu mere duit alhamdulillah hatur nuhun misalkeun kan urang ngucapna kana kalimat alhamdulillah tah maka eta urang diganjar sapertikeun jalma anu geus bersyukur kana nikmat ti Gusti Allah. Mun sakali tah tarima misalkeun duitna ima contoh we pesakan misalkeun teh mah pesakan yang jajan misalkeun rek meuli kembang gula cokot teh si duit teh ingat nih tak orang teh alhamdulillah ya Allah ya di kopari rezeki teh disangka-sangka ya nu mere tah ngecapkan berarti karena kalimat anu kadua kalina maka Gusti Allah nganyar-nganyar deui tah kana ganjaranana dikala urang geus ngucap karena kalimat atau kana ucapan kana lafaz alhamdulillah anu kadua kalina. Jadi lamun misalkan tema orang ngucap alhamdulillah sakali ku sabab tadi diberi duit teh diganjar ku Gusti Allah sebagai jalma anu geus bersyukur. Ngucap kadua kalina ku Gusti Allah diganjar deui gitu kan. Tah lamun ti ka anu katilu kalina saupama teh misalkan urang geus meuli kembang gula aya pamulanganna misal begitu rek balik ka imah misalkan teh mah ban kempes inget tah aya pamulangan waduh ban kempes euy ku di kompa misalkan teh mah ku ditamal atawa kita untung aya keneh ieu tah duit pamereta dieu teh alhamdulillah ya Allah aya keneh rezeki teh misalkan pamere teh tah eta kan ngucap anu katilu kalina tah cenah di mana kita si jalma anu dibere kanikmatan teh ku Gusti Allah tepikakeun kang ngucap anu katilu kalina kana kalimat atawa kana ucapan atawa kana lafaz alhamdulillah maka ghafarallahu dunubahu Allah ngahampura kana dosana eta si jalma gitu kan.
tagekan rezeki oge nikmat meureunana ti Gusti Allah anu teu disangka-sangka komo pamere mah. Atawa misalkan deui contona kieu nikmatnya kanikmatan ti Gusti Allah. Kurang misalkan teh mah ngahuleng we tengah beuting tafakur tadabur tafakur naon we ngahuleng misalkan luhur genteng inget tah alhamdulillah ya Allah misalkan teh mah nepikeun kaki wari masih dibere keneh umur kesempatan masih cager bager alhamdulillah ya Allah nuhun gitu. Upamana orang kan ngecap kalimat alhamdulillah eta ya kahiji urang sarua acara tadi di naon diganjar sapertikeun jalma anu geus syukur kana nikmat Gusti Allah. Komo nyampe 2 kali 3 kali nya cek tadi teh alhamdulillah ya Allah misalkan teh mah heueuh nya ieu panon nepikeun kaki wari masih keneh bisa nempo misalkan alhamdulillah ya Allah batur mah loba nu teu bisa nempo gitu diganjar deui Gusti Allah. Alhamdulillah ya Allah misalkan teh mah ieu hate masih keneh utuh bangunna teh sok sanajan minang dinya nyeri oge misalkan alhamdulillah ya Allah hebat luar biasa ieu hate ciptaan Gusti misalkan kumaha we lah eta contona nama dikeun ka ngucap kalimat atau lafaz alhamdulillah 3 kali arah-arah syukur kana nikmat ti Gusti Allah. Kahiji ku Allah bakal diganjar sebagai jalma anu bersyukur kana nikmatna. Kaduana ngecap kedua kalina ku Allah bakal dianyar-anyar ganjaranana mun cara teh mah dilipat gandakeun gitu lah. Nu katiluna lamun tepi ka ngucap 3 kali gitu kana kalimat atau lafaz alhamdulillah teh ya ku Gusti Allah bakal dihampura dosa. Nah gitu. Kulit ngeleket. Punten. Dulu bahu. Wa akhraja jeung ngaluarkeun saha Ad-Dailami Imam Dailami an Ibni Umar radhiyallahu anhuma katampi ti Ibni Umar muga mikarido Allah kaduanana anna nabiyya yen sanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Gusti Rasul aksiru kudu nyeueurkeun anjeun kabeh minal hamdilillahi tina maca alhamdulillah fa innalaha maka sanyana eta tetep kana lafaz alhamdulillah ainaini ari 2 panon wajanahaini jeung 2 jangjang tusolli anu maca sholawat itu si alhamdulillah fil jannati di jero surga tastaghfiru maca istighfar eta si alhamdulillah teh liqailiha pikeun anu ngucapkeunana nepikakeun ka iraha cenah ila yaumil qiyamah nepikakeun ka poe kiamat tah gitunya. Jadi cek tadi teh di awal teh alhamdulillah eta maknana ngalem muji ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ngalem ka Gusti Allah Subhanahu wa taala arah-arah ngagungkeun ngamulyakeun kitu ku kecap nyata alhamdulillah salah sahijina kecap alhamdulillah mun cara teh mah kieu meureunan ari urang mah
alhamdulillah muji ka Gusti Allah teh ketika misalkan cara tadi teh menang nikmat atau ngarasa gitulah keur tafakur keur ngahulang teh alhamdulillah Gusti nepi kakeun kaki wari masih keneh dibere umur misalkan tah itu misalkan teh mah kalawan kakawasaan Gusti kalawan izin Gusti misalkan teh mah tah eta kan ngalem ka Gusti Allah gitu muji ka Gusti Allah kalawan ngamuliakeun aya bimana ngamuliakeun ngagungkeun lamun contona nama ka papada jalma kieu misalkan teh mah ai protokol geuning MC sok kieu yang saya hormati misalkan Bapak Kepala Desa yang sudah sukses dalam memimpin masyarakatnya misalkan semoga beliau dipanjangkan umur tak misalkan gitu lamun kepada jelma mah ngalem eta teh jadi memberikan penghormatan lah gitu jadi muji tetap muji ka jelma oge gitu maksudna nama tapi beda ari ka Gusti Allah mah aya di mana ngamuliakeun bari ngagungkeun gitu ari ka jelema mah ala kadar muji-muji biasa ngan contona kemiripanna sapertikeun gitu cara jadi MC teh gitu anu dipika hormat yang saya hormati segenap para tokoh halimin ulama para kiai gitu. Sami sapertikeun gitu lamun cara contona papada jalma mah gitu ngalem muji ngamuliakeun ngagungkeun gitu tah di dieu ceuk Kangjeng Nabi dina salah sawios hadisna anu diriwayatkeun ku Imam Dailami katampi ti Ibni Umar saur Gusti Rasul kieu aksiru minal hamdilillahi fa innalaha ainaini wa janahaini tusolli fil jannati tastaghfiru liqa ilaha ila yaumil qiyamah kieu ceuk Gusti Rasul kudu ngalobakeun anjeun kabeh kana naon tina kana ngucap kalimat atawa lafad alhamdulillah ceuk Gusti Rasul kudu ngalobakeun anjeun kabeh saya deui saur Gusti Rasul kudu ngalobakeun anjeun kabeh kana naon kana ngucapkeun lafad alhamdulillah tah kunaon cenah make kitu kumaha ganjaranana sapertikeun naon ganjaranana sapertikeun kumaha ganjaranana pahalana saur Gusti Rasul fa innalaha mangka sanyana eta tetep kana lapad alhamdulillah teh ayeuna ini wajana ini tusolli fil jannati jadi ibaratna kieu si kalimat si lafad alhamdulillah eta teh nu diucapkeun ku urang jadi seolah-olah ngabentuk jadi makhluk tah buleudna nama kitu ayeuna ini teh anu ngabogaan dua panon wajana ini jeung dua jangjang tusolli fil jannati tah jadi buleudna nama kitu si eta kalimat atawa lafad alhamdulillah anu diucapkeun ku urang eta teh ngajirim jadi makhluk anu eta makhluk teh maca sholawat di surga ai sholawat keur ka urang mah aya di mana pangmentakeun hampura taganing kadika yeuna kabelah dina kapayuna tastaghfiru liqa ilaha ila yaumil qiyamah tah cenah si eta makhluk anu jiriman tina kalimat alhamdulillah anu diucapkeun ku urang teh mangmentakeun hampura ka urang kana ngucapkeunana nepi kakeun poe kiamat ti mimiti diucapkeun nepi kakeun ka poe kiamat pangmentakeun hampura ka mangmentakeun hampura ka Allah gitu pikeun urang nu ngucapkeunana teu eureun-eureun ti mimiti diucapkeun tah nepi kakeun ka poe kiamat jadi kieu contohna misalkan kieu paham pisan mah misalkan ieu teh tah ieu surga ieu nya surga belah dia surga misalkan tengah ieu sekat ieu dunia misalkan ieu jelema anu ngucap kalimat atawa lafad alhamdulillah misalkan teh mah sakalinya ceuk ieu si jelema teh ieu
alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin atau kumaha we gitu kecapna nama. Di dieu ge da kecapna maca lafaz alhamdulillah. Si ieu jalma teh ngucap weh atawa maca weh atawa zikir atawa kumaha kana kalimat kana lafaz alhamdulillah. Tah si lafaz alhamdulillah ieu teh nu diucapkeun ku ieu jalma teh ngajirim di surga. Ngajirim di surga anu eta makhluk teh ceuk di dieu mah ngabogaan dua panon jeung ngabogaan dua jangjang. Si makhluk ieu teh jiriman tina kalimat alhamdulillah anu diucapkeun ku ieu jalma teh. Cicingna di surga si makhluk ieu teh tah si makhluk ieu teh mangmentakeun hampura ka Allah pikeun si jalma anu ngucapkeunana. Gitu ceuk si makhluk teh begitu diucapkeun teh. Misalkan cek jelema teh alhamdulillahirabbil alamin jelegeneng weh jadi makhluk di surga tah disaprak diucapkeun eta si makhluk ieu mangmentakeun hampura ka Allah pikeun si jalma Gusti hampura dosana Gusti hampura sagala kasalahanana Gusti hampura sagala kahilapanana ti saprak harita ila yaumil qiyamah nepikakeun ka poe kiamat. Ya Allah ya Rabbana karimnya ngucap kalimat kecap alhamdulillah sakitu poharana pahalana ganjaranana ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbana karim makana mudah-mudahan ku sabab ieu mah masih keneh dina garis muqaddimah dibahasna masih sekedar masih keneh kautamaan maca bismillah, kautamaan maca alhamdulillah ieu urang ge karek nepi ka kautamaan maca alhamdulillah sakitu-kituna poharana ganjaranana ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pamudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun jalmi anu bersyukur kana nikmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, sing kalebetkeun jalmi anu pandai bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kin dilajeng deui dina bagian katilu. Wa akhraja at-Tabrani an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma anamallahu ala abdi ni'matin fahamidallahu alaihi ila kana dzalika afdhala min tilkan ni'mati wa in azumat wa akhraja Ibnu Asakir. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.